Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu tia geuningannya anu pangkasepna sa Jawa Barat cek mah eta we dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Mas bagian ka-53 karya Kang Rompisnya atanapi Kang Yepi Cahyadi. Kumaha salajengna lalakon Saninten Mas Mahya Riri Wadarsi teh nya luar biasa ieu karya Kang Rompis teh. Imajinasina nya liar. Teu katebak kitu heuh pupurieun atuh urang teh ka jelema teu payu atuh ka jurig-jurignya. Oh eta jurig kuat kahayo we nya mikiran cikopina ududna dahareunana nya aduh luar biasa. Geuning dina pelayanan teh luar biasanya tah lalaki teh ngabayangkeun kitu kitu nya da ari ngabayangkeun jeung jelema mah bisi omongeun nya geus we digambarkeun jurig da malah anu kasinggung sugan ari jurig mah eta ibarat nama satir anu luar biasa ti Kang Rompis teh nya. Mugia atuh karya Kang Rompis sing janten ladang amal oge ka pihak-pihak anu nya ngabantos ngiring terkait ka para autor editorna nya sing janten ladang amal oge kanggo simkuring pidoana nya sing dilancarkeun dina ngadongengna kitu nya sing sehat. Supaya satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten lencang nu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai siapkeun cikopina. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajahit motong obrasna di tempat cukur asgar, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan bari nyupirannya, seueur anu bari ngaronda bari jaginya. Pokona makum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina Dongeng Sunda Mang Ian teh rencang damel landong katineng cenah nya. Teras oge ulah hilap di like di komen sareng ulah di skip iklan ada bager nya. Sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring tiasa tah ngapresiasi kana domardana ieu tah sabaraha we saiklasna nya. Kanggo share kuota me tiasa ngupload supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Saninten Mas bagian anu ka-53 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Jang Isom ngulisik lalaunan bari ngabentakeun panonna korejat. Jang Isom langsung ngorejat hudang bari luak liuk nengetan kayaan didinya ngan basa ngareret ka Mahya. Jang Isom langsung ngarontok bari ngagukuk ceuri. Geus tong jadi pikiran sabab anjeun geus salamet kuring ngarasa bunga anjeun geus bela pati naruhkeun nyawa pikeun kasalametan urang lembur. Kitu ceuk Mahya ngalelemu ka Jang Isom memeh ngawalon Jang Isom nyusutan heula cipanonna. Atur nuhun Raden tos nyalametkeun pun emang teteh lah geningan ilmu rahyuning urip teh kalintang ahengna sakali deui
Hatur nuhun Raden. Cek Jang Isom kacida rengkuhna ka Mahya. Memang kacida aingna lantaran ilmu kasilumanan eta teh. Tapi ulah jadi kamelang. Sabab urang mah bangsa manusia anu miboga kajembaran dina pamikir. Kuring rek amanat kanu araya di dieu. Utamana mah kaganku. Sok sanajan anu boga ulon-ulon geus ajur. Lain harti urang sarerea geus leupas tina Rajapati. Cing inget, baladna Sidur Gala ti kacida poharana. Jadi urang salawasna kudu waspada ulah cileureun bisi kabongohan. Unggal peuting jaga kuronda. Roris lemur ulah ngan saukur cicing di gardu. Ngan omat ulah dikungkung ku kasieun. Sabab urang ge kudu liar neangan kipayah. Kudu kawas bihari bae. Sokomo di depan aya Jang Isom anu sakitu belana. Kaganku kuring nih HP Jang Isom. Poker tempat sarena sumawona ombrengna. Omat pangjejehkeun di dieu. Pokna Mahya nembrakeun pamanggihna kaganku. Tong salempang Raden. Perkawis Den Isoma diestokeun pisan ku jisim abdi teh. Anjeunna ngarerebna kalorosan di dieu. Pon kitu deui perkawis tuang nama teu kedah janten emutan. Ku ayeuna Den Isom di lemur bubulak teh matak ngaregreugeun kanggo urang lemur mah. Atas nami urang lemur jisim abdi ngahaturkeun nuhun ka salira Raden katut kareng-rengan sanesna. Walon ganku bari mamandapan. Geus jadi kewajiban kuring salaku papayung nagara kudu bumela karahayat. Mugia bae isuk jaga ningge to pasualan Sidur Gala ti gancang kaungkulan. Walon Mahya dariana keranan. Mugia bae Raden, cing teu nekanan sagala rupi pamaksadan. Pokna ganku bari manggut. Telila di antarana garwana ganku kadinya bari mawacai jeung lalawuhna. Sok digelarkeun dina samak. Mangga ngaleueut kadinya Raden? Pokna garwa ganku galehgehna keranan. Mangga Bu, atur nuhun. Walon Mahya bari manggut. Saterusna mah uplek ngawangkong bari kaselangan ku barang dahar. Kajadian anu tumiba ka lemur bubulak gancang pisan rekabna. Jadi sabiwir hiji meh disaban wewengkon. Ngaran Mahya jadi catur balarea lantaran geus mampu ngungkulan pangawasa ilmu rahayuning urip. Loba pupuhu paguron anu sumebar di saban wewengkon hayang lawung jeung Mahya. Pon kitu deui para muridna Ki Badraseta geus mimiti barijil ti saban waya. Maranehna ngerasa reueus ngadenge aya salah saurang murid turunan Ki Badraseta anu ngagem ilmu linuhu. Kocapkeun kayaan di Kabupatian Pananjungan. Aki Muhdi teu oleh ngalengongan ti muridna datang ka Pananjungan. Aki Muhdi geus meunang ibar lamun anu numpes baladna Sidur Gala di lemur bubulak taya lian lintang ti Mahya sorangan. Satu tas tilu poe Mahya taya datang. Antuk nama Aki Muhdi teh nitah sababara urang punggawa pikeun neang Mahya ka imahna. Tapi tetela Mahya subung taya di imahna. Para punggawa gancang ngajugjug ka leuweung puncak. Hanjakal di leuweung puncak Mahya ge teu kasampak. Samalah mah si kaja oge teu apaleun Mahya inditna ka mana. Ngadenge beja ti para punggawa, Aki Muhdi beuki bingung lantaran tara-tara ti sasari Mahya jug eueuh teu pupugu. Kapan biasana ge lamun geus rengse tina urusanana Mahya sok gancang nepungan ka dirina. Teu karasa waktu teh beuki nyereleh geus aya kana samingguna Mahya taya laratanana. Aki Muhdi kacidah riwangna ka Mahya bisi bae aya kajadian anu tumiba ka dirina. Kangaranan manusa sok sanajan miboga ageman linuhu keukeuh bae aya apesna temunggu jaya salilana. Para punggawa anu diutus ka lemur bubulak geus baralik deui ka Kabupatian Pananjungan numutkeun katerangan ti para punggawa. Inditna Mahya ti lemur bubulak sakira wanci janari leutik. Ngadenge beja ti para punggawa Aki Muhdi teh beuki melang. Aki Muhdi gancang nitah para punggawa sangka neang Nyai Sungsang ka lemur bingbin.
Basa Nyai Sungsang geus aya di Kabupaten Pananjungan, akimuh digancang babadamian jeung Nyai Sungsang katut Raden Santika. Hasil babadamian netelakeun lamun Nyai Sungsang teh boga pancen pikeun maluruh mahya, Nyai Sungsang teu init sosoranganan tapi dibarengan ku ulasan Punggawa Kabupatian. Ari wewengkon anu rek diasrak teh mimitina ti Kabupaten Pananjungan cacap nepikeun ka lembur bubulak. Satu tas pada paheut Nyai Sungsang dibarengan ku para punggawa arindi ti Kabupaten Pananjungan. Kocapkeun kayaan di leuweung puncak. Meh unggal peuting Riri Wadarsih teh oleh ngalengongan ti mahya datang. Rai poe cacap minggu anu didago teh tayang urunyung datang. Kado nyeri beuheung we sosonggeteun. Antuk nama Riri Wadarsih teh boga sangkaan goreng ka mahya. Lamun jenisna teh geus teu sukaeun ka dirina, kangaranan awewe tong boroning mah aya lacak. Najan henteu oge sok gampil nyangka anu teu pararugu. Heudak kitu pan lumrahna dina kahirupan teh anu nyebabkeun masalah teh prasangka. Dina hiji peuting Riri Wadarsih keur diuk di saung bari nying hareupan hawu anu ngadederak ruhai. Biwi Riri Wadarsih teu reureuh ngenyotan udu doholan awahing ku baluweng. Panon Riri Wadarsih anteng neuteub kana pendil anu caina ngagolak umpal-umpalan awahing kulila teuing nagen dina hawu. Ret kana rokoholan katut kadaharan anu ngabarak, Riri Wadarsih ukur ngarahuh bangun anu seunggah. Teuingan Kang Yayam, ini teh meniti amitan heula. Unggal poe ngalengongan ti jinisna datang, tapi anu miang teh ngadon ngampleng kawas ngahaja nyingkahan. Sakirana geus teu suka mah teu kudu kabur ngajauhan atuh. Manesina kadibalaka ulah nganyerikeun anak batur. Ceuk Riri Wadarsih bari ngahing-hing ceurik bangun anu kanyerian. Pikeun diri aing sorangan katresna miboga ajen luhung. Moal pupusna jan nepikeun ka irah bae oge. Lamun geus ngancik hiji, pacaduan teuing kudu aya dina nu sejenna. Nya anteng teuingan Kang Yayam miwasa nyeri ka diri aing. Masa diri aing mau ukur pantar riwa. Ambo, kamu bisa mampakan kegelisan si Ratu Gejo. Pokna Riri Wadarsih ngading diut ceurik badis bolon. Riri Wadarsih terus bae nginghak ceurik asa disapirakeun ku mahya. Aing mah kurang kumaha melaan ngukut banda batur awahing kunyaah ka dirina. Kadeudeung aing sasatna mah geus tamplok kabeh ka dirina. Geus moal aya deui babandinganana pokona mah. Eta sugan peda geus boga istri anu rancunit. Ganti rupa pindah ka suka diri aing dipicen bade seruntah. Tong teuingan anjeun mamahya. Katresna teh ngan saukur kaulinan geuningan. Lalaki mah kabeh ge careh dongdot. Teu cukup ku hiji. Najan boga sarebo oge geus tangtu bakal nyangan deui. Saruana tah jeung tukang ngarang dongengna oge jeung ngadongengna. Sebel aing. Kitu pok-pokana Riri.
jik mamawa aing. Kitu pok-pokanana Riri Wadarsi norowelang awahing ku amek kamah ya. Aduh, eta bet ngadeuketan tihang di kana hulu aing nyeri aduh. Didagor sia ku aing sia. Ngajorog sia tihang. Sok padahal sakabeh bikang mapan barau cucut. Tangan nu seungeut kasturi. Aing mah da yakin si Mahya teh keur dikoромea tah cukurirat. Aing mah da yakin dah si Mahya teh keur dikoромea ku si Ratu Gejul. Duanana ayeuna teh keur adu belajar meureunnan silih hompet silih dengkek silih pencet. Aing kabayang aduh. Dasar Ratu Haramjada sarua atuh lajeng si Mahya tah. Ceuk Riri Wadarsi deui jadi ngabarerang ka Ratu Rasmamita. Riri Wadarsi kacida ceuceubna ka Ratu Rasmamita anu ceuk pamikirna geus ngarbut Mahya ti manehna. Riri Wadarsi teu nyarita deui sajongjonan mah ukur ngahuleng ngaraga meneng. Keke, lamun makang Yaya keur aya di nagara jin, geus tantu aing bakal apa? Aing remen pagiling gisik jeung Kang Yaya. Aya tapak goib anu napel dina dirina. Nalika Kang Yaya nganjang ka alam jin geus tantu aya sira anu kumelenter kana diri aing. Pokna Riri Wadarsi bari kerung aya anu teu kaharti ku pikirna. Keur kitu kolebat aya jirim anu ngolebat asup ka jero saung. Tetela eta teh si Jamrong baladna Riri Wadarsi. Kumaha Jamrong? Aya warta anu katarima ku anjeun? Pokna Riri Wadarsi gasik tumanya kanu anyar datang. Kantuna nikawi aya wartos anu bade didugikeun ku jisim abdi. Wartos anu katampi ku jisim abdi Raden Mahya teh nuju pada milarian ku sadayana. Saur wartos deui Raden Mahya ilang teu pupugu badis aya nu ngiwat bae nun. Walon si Jamrong ngabejakeun deui warta anu katarima ku manehna ka Riri Wadarsi. Ngadenge beja ti baladna, Riri Wadarsi tangka ngaranjug. Bener eta teh Jamrong? Sok jentrekeun deui ka aing anu leuwih eces. Pokna Riri Wadarsi deui kacida panasaranana. Muhun nyikawi Raden Mahya teh nuju pada milarian manawi. Samalih mah aya sabubuhan punggawa anu nuju maluruh ka Raden Mahya. Walon si Jamrong ngajentrekeun deui ka Riri Wadarsi. Alas ya, palang siang keur nyempo di imah randanya. Jamrong, kumpulkeun sakabeh para ririwa di dieu sabab aing miboga pancen keur aranjeun kabeh. Pokna Riri Wadarsi bari cengkat tina diukna, inyana ngagejlig kaluar ti saung. Unjuk sumangga nyikawi. Temal si Jamrong bari gasik nuturkeun ka Riri Wadarsi. Satu tas aya di luar, si Jamrong gancang nyalukan ka sakumna para ririwa. Dina waktu anungan sakedeung, aya ratusan ririwa geus karumpul di dinya. Mangrupa-rupa jirim ririwa pating laliud dimimiti jurig kunti, jurig guncung rau kelong tug nepikeun ka jurig cai atawa kiciwis. Para ririwa pating cirihil sorana mata kukurayeun. Satrasna kumaha Nyai Kawi? Pokna si Jamrong tumanya kagegedugna. Ku anjeun pisahkeun unggal juri kudu ngahiji jeung sabangsana. Sabab lamun dihijikeun maranehna teh sok parasea. Temal Riri Wadarsi mere wewungan ka si Jamrong.
Si Jamrong gancang mere parentah ka para ririwa sangkan marisah numutkeun wujudna. Telila para ririwa geus ngabaris unggal jajaran beda wujud ririwana. Kunti jeung Kunti wungkul ngabaris, Pocong jeung Pocong wungkul ngabaris, aya oge Memeni jeung Jurig Kiciwis ngabaris, aya Tuyul, aya Genderuwo, aya oge Bang Emok. Mun seug teh mah aya nu kawenehan ningali kana eta kajadian geus tangtu matak ngaleungrek manten ningali ririwa anu sakitu poharana. Pok bae ririwa Darsih nyarita. Heh, sakabeh para ririwa regepkeun kula rek mere pancen. Ti mimiti peuting ayeuna aranjeun sakabeh kudu unggah ka saban lemur, kudu ngasruk ka saban leuweung, reuma diguliksek, dandang pakebonan kudu dikotek tak. Aranjeun kudu malurus jalma nu ngaranna Mahya, ulah waramulan lamun tacan kapanggih. Lamun sakirana geus aya laratanana, gancang tepungan kula ka dieu. Kumaha kaharti? Panon ririwa Darsih rutret ka para juri. Kahartos dikawi. Temal para ririwa meh bareng sorana ngarirung matak ginggiapeun. Jamrong jugra imit talingakeun sakabeh para ririwa. Omat ulah nyingsieunan ka urang lemur, keun bae ari sakudu nu ngaliwat mah. Ceuk ririwa Darsih mere amanat ka si Jamrong. Unjuk sumangga Nyi Kawi, ayeuna keneh jisim abdi bade miyos. Walon si Jamrong haget nakeranan. Batur, ayu ayeuna keneh urang arimit. Ceuk si Jamrong ngagorowo ka para ririwa. Marengan jirim si Jamrong ngiles tidinya, sakabeh para ririwa geus ngaleungit ti leuweung puncak. Ririwa Darsih gancang asup di ka jero saung, rengsek ngasurkeun sulu kana hau. Ririwa Darsih ngahariring. Kuharianeun pangrasa di wisaya, nalika panutan ilang teuing ka mana, ngageunggeuhik batin cerik balilihan, cimata taya sudah namangsehan raga, geuning katresna teh ukur kalara, kapeurih nu taya wates wangeunna. Duh jungjunan, geura mulang ulah kamalinaan, ulah pukah ka dedeh anu mana, tewasa diri kedah udar paturai, kajeun teuing raga ngaribugangna. Kitu kawihna ririwa Darsih ngagalindeng meupeus ka simpe peuting. Angin leutik pating hiliwir mawa dalingding kamelang ririwa Darsih. Kocapkeun kaayaan di nagarana jin Islam Kalingga. Teuing kunaon geus sababaraha poe Ratu Rasmamita teh inget bae ka Mahya, kangaranan geus ngalaki rabi. Lamun aya nanaon teh sok terus rasa mere totonden, Ratu Rasmamita teu bisa mapalerkeunana, jirim Mahya teu boleh ngalangkang nakong kolak panona. Ratu Rasmamita guling gasahan kieu salah kitu lain, antuk nama jadi marojengja. Be, aya naon ieu teh? Tara-tara disasari jirim Kang Mahya teu boleh nembongan. Duh, palang siang di alam manusia jenisna keur sosonoan jeung bikang sabangsana. Lantaran asa beda karasana ku diri aing. Me saban wayah Kang Mahya meuni teu boleh kokolebatan.
Geus kieu aing kudu kumaha? Kitu ceuk Ratu Jinras mamita boga sangkaan goreng kasalakina. Kangaranan awewe temungguh bangsa jin keukeuh bae sok aya dir goreng kasalakina. Daripada aing kasiksa, leuwih hade Kang Mahya diceluku aing ka dieu. Ceuk Ratu Rasmamita deui, inyana ngawatek pangawasana ngagero kasalakina. Aya kana 3 kalina Ratu Rasmamita ngawatek pangawasana, tapi salakina tayang ngurunyung datang, sajongjonan mah Ratu Rasmamita ukur ngahuleng kawas aya nu keur dipikiran. Beuh, rasaan teh panggero aing teu parat ka jinisna. Aya hahalang anu moekeun kana sukma Kang Mahya. Cilaka kaya kieu mah, kawas aya kajadian anu tumiba ka dirina. Pangawas aing can kungsi bekas nyalahan, satungtung jinisna kumelenang keneh mah. Gebeg Ratu Rasmamita ngaranjug, beungeutna ngadadak pias, piceurikeun geus nyelek dina ti corona, lamun pangawasana teu bisa parat kanu ditujuna, miboga harti, jinisna geus taya di kieuna. Aduh, tobat nu agung, kajanten naon anu tumiba ka caroge abdi. Tobat teuing, Kang Mahya. Ceuk Ratu Rasmamita ngoceak bari ngagukuk ceurik, awahing kureuwas mireungeuh pangawasana temetu. Bari nyusutan cipanona, Ratu Rasmamita ngagerendeng. Aing ayeuna keneh kudu lunta ka alam manusia. Tibatan aing ngalelebah kana tacan karuhan. Ceuk Ratu Rasmamita boga karep arek lunta ka alam manusia, hayang maluruh kayaan Mahya, ngan sakiceup jirim Ratu Rasmamita teh geus ngaleungit ti dinya. Kocapkeun kaayaan di hiji lembur. Ari eta lembur teh ngaranna Cikaracak. Lembur Cikaracak pernahna di tengah-tengah antara Kabupatian Pananjungan jeung lembur Bubulak. Dina wanci sareureuk kolot, kaayaan lembur Cikaracak kacidati iseunana ukur kadenge sora sasatoan peuting anu patemalan jeung pada baturna. Hawa peuting banget ku tirisna. Asa nyiwit kana kulit parat kana sumsum balung, angin leutik pating hiliwir nebakan adang daunan, pating garupai kawas nu keur ngahiap. Cungung, cungung, ti kajauna kadenge anjing babaung mapantes kaayaan peuting anu poek mongkleng. Di garduh ronda aya 5 urang jalma keur dariuk bari ngariung durukan anu ngabebelaruhai. Beuh, hawa teh kacida tirisna euy. Awak tangkang ngodot kieu. Duh. Ceuk salah saurang lalaki anu ngaranna Mang Ati, sarungna diharudungkeun kana sirahna. Lain ngalelewa Mang, peuting ayeuna mah baalna nataku, leungeun ge dicabakan asa teu karasa sidikan, padahal candang darah teuing rarasaan mah. Temal baturna anu ngaranna Jang Ipang. Cung, cung, Sora anjing babaung datang na tibeh tukangeun gardu ronda, pugu bae anu 5 teh pating gurubug awahing kureuwas. Pamiarsa sadayana, waktosna geringan parantos tenyekapan deuinya.
teu karaos ininya para wargi sadayana. Ieu ngadak-ngadak mah ya teh leungit pada neangannya. Dina carita tadi kan satu tasna mah ya nulungan rahayatnya masyarakat anu benang ku bancang pakewu gagah kabeh ele. Tapi gini nganda kagagahan teh mutlak di manusamanya les teh ngalaman leungit keur ngapung lagrag eta bayangkeun ku kamunya. Nepikeun kageunleung pan pada neangan. Naon silokana tah kitu geuningan ari urang loba nyieun kanyaahnya nebarkeun rahmat kitu keur sakabeh manusia keur sakabeh alam ikhlas tutulung kanu butuh tatalang kanu susahnya dina leungitna teh pada neangan tak kitunya kehilangan teh geuningan palawari can motor ngaliwat teh durutut gitu. Teuing urang malah leungit pada neangan teu nya. Nah, eta teh bukti gitu palawarginya di mana jalma gede manfaatna keur jalma seje di mana leungit teh kaleungitan pada neangan tanya. Masya Allah. Cag urang tuna dihanjuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.